Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Muallif khususan li Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Ar-rabi'u ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta ngaoskeun surah Al-Fatihah. Salajengna dina pirang-pirang masalah rukun salat anu mana rukun salat seueurna aya 17 dina ieu kitab Safinah. Nu kaopatna adalah qiraatul Fatihati. Hartosna ngaoskeun surah Al-Fatihah. Ngaoskeun surah Fatihah nama aya hifdzon aw talqinan aw nadron. Hifdzon hartosna teh katalar. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikareng sena. Aw talqinan atawa dipapatahan ku saha? Ku batur. Netepna mah rek janten imam, makmum, antanapi munfarid nyalira. Tesasios sah pangkatna talqin dipapatahan ku saha? Ku batur. Urang jadi imam salat teh. Tapi teu kadalar naon? Fatihah. Teu kadalar Fatihah. Tesasios mangga janten imam. Ngan bisa atanapi hafal sote ngaoskeun surah Al-Fatihah talqin dipapatahan ku saha? Ku batur sageningeun urang teh ya. Tesasios cek batur teh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Urang mah Bismillahirrahmanirrahim. Cek mapatahan urang Alhamdulillahirabbil alamin. Cek urang Alhamdulillahirabbil alamin. Sah tesasios pangkatna. Bade janten imam, makmum atanapi munfarid pangkatna tesasios sah. Aw nadron atawa ditingali hafal soteh ngaoskeun surah Al-Fatihah teu katalar sama sekali nu mapatahan teu aya ka urang. Tiasa ngaoskeun kana surah Al-Fatihah nadron ditingali di sanak misal. Ngaja di bumi diseratlah surah naon? Al-Fatihah dina kertas anu salembar. Tinggal kieu. Atanapi nyanyanak Al-Qur'an keur netepana teh ngaoskeun surah Fatihah ditinggal dina Al-Qur'an kieu we. Tesasios sah pangkatna. Ngan asal tiasa kana ngaraksana. Ngaraksa netepan, ngaraksa kana eta nyandak Al-Qur'an. Tesasios sah. Ngaoskeun surah-surah anu sanesna sapertoskeun ngaoskeun sabada surah Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teu katalar tapi hoyong ngaoskeun surah. Sok sanaos aya pangkatna eta sabada ngaoskeun surah Fatihah sanes rukun pangkatna. Sapertos ngaos Al-Ikhlas, ngaos surah Al-Falaq, dan tawisna ngaos surah ayeuna An-Nas. Sanes rukun eta mah pangkatna sunnah. Sunnah pangkatna. Hoyong ngaoskeun pangkatna sapertos kitu meunang fadilah pasunatan ngan teu katalar hafal soteh ku sabab ayeuna ninggal tesasios ditingali nyandak Al-Qur'an ge. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tesasios sah pangkatna. Bade janten imam sah, makmum sah, munfarid tesasios sah pangkatna. Eta ngaoskeun surah Al-Fatihah. Dina surah Al-Fatihah ngaoskeunana tahsinul Fatihah. Hartosna ngaoskeun surah Fatihah kada leres dina hukum tajwid atanapi makharijul hurufna. Pertama contoh kieu.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hiji kedah nyambung, teng pegat. Bismi, tadi pegat. Atas nanti tejanten ngauskeun surah Fatihahna. Alhamdulillahi rabbil tenan tesa kedah nyambung we. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tong ieu ngaseuna alha tong aya qalqalahan tong alha tapi alham halit alhamdulillahi rabbil alamin rabbil tong ge deh rabbil tong aya leuan tong aya qalqalahan sebab dina huruf qalqalah teh aya lam tong bil tapi rabbil alamin tungtungna si nun sampurnakeun min ar-rahmanir rahim jeung saterasna eta diantawisna ngaoskeun surah Fatihah kadang ngaraksa timbul weh pertarosan urang teh teu tiasa ngaoskeun kana surah Fatihah secara ayeuna makharijul huruf atanapi hukum tajwidna. Ari ngaosna mah ngaos sok ngupingkeun, sok ngaos, kan teu tiasa we hese. Makanya rukhsah dihapunten. Kumaha tepana sah. Sabab eta syariat jalmi nyukruk kana jalan agama pangaosan sok sanaos ayeuna teu tiasa tapi nyukruk kana jalan pangaosan tetep salatna. Adina sarahna naon sababna ayeuna surah Fatihah maka kalebetkeun kana rukun salat. Margi aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Rasul man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khaddajun. Sisa sajalmi anu netepan tuluy eta jalmi teh netepan teu ngangge atanapi maca surah bi ummil Qur'an surah Al-Fatihah. Netepanna mah bari netepan sunat, netepan fardu. Saur Rasul fahiya khaddajun maka ari eta si jalma anu salat teu ngangge surah Al-Fatihah teh khaddajun eta teh teu sampurna. Khaddajun. Tilu kali kanjeng Rasul. Bahkan aya khabar as-sahihah ini hadis Bukhari Imam Muslim la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab terjadi salatna teu sah salatna pikeun jalma lam yaqra anu teu ngaoskeun eta si jalma teh bi Fatihatil kitab kana Fatihah kana surah Al-Fatihah teu sah salatna. Timbul deui masalah kumaha lamun si eta jalmi teh teu kawasa kana ngaoskeun surah Fatihah sapertos nu nalkinan nu mafatahan teu aya nyandak Al-Qur'an misalkeun di eta tempat teu aya naon misal contoh teh Al-Qur'an nuliskeun sumawana teu aya bujeng-bujeng katalar teh eta jalmi kumaha tah lamun seg teu katalar ngaoskeun surah Fatihah sapertos kitu talkin teu aya hifdun sumawana teu tiasa terus ayeuna misalkeun contona nadron teu aya ninggal kana eta mushaf teu aya kumaha tah dina sarana
Thumma in ajaza al musalli anha lazimahu qira'atu qadriha. Lamun seg eta si jalma apes kana ngaoskeun surah naon Al-Fatihah, maka wajib ngaoskeun eta si jalma tina saukuran ngaoskeun surah Al-Fatihah. Teu katalar Al-Fatihah mah ngan nu katalar teh misalkan surah-surah anu sanes adina sarana. Walau mufarraqon sanajan pisah-pisah katalar teh sapertoskeun mana surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Teu sasios aos eta. Aos saukuran ngaoskeun surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sabaraha ayat sadayana? 7. Terus ya. Nah, maka di eta jalmi wajib ngaoskeun ayeuna sapertos kitu saukuran ngaoskeun surah Al-Fatihah. Jeung bismillahna. Nurutkeun mazhab Imam Syafi'iyah. Kieu contohna pas nalika takbiratul ihram Allahu Akbar da teu katalar surah naon teh Fatihah langsung ngaoskeun ayeuna surah kulhu dan kataran nanti kulhu sanes surah kulhu surah Al-Ikhlas. Nah, qul huwallahu ahad sayat Allahus samad ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabaraha tah? Berarti kirang tina 7 naon? Tambahan deui. Qul a'udzu birabbil falaq. Sabaraha tah? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Beres 7 naon? 7 ayat teh kataranna teh eta misal contoh. Berarti wayahna wajib gedah digentosan ngaoskeun surah Al-Fatihah ku ayat-ayat Al-Qur'an anu sanes saukuran 7 ayat. Sok sanaos pisah-pisah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Sakitu kataranna teh. Kataran deui dina surah Al-Falaq. Berarti namanya 2 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai ka kitu. Kumaha gentos deui teh sasios saukuran 7 ayat teh we. Sok sanaos pisah-pisah sapertos kitu pami aya. Nyata bujang-bujang sapertos kitu katalar Fatihah teh katalar surah-surah anu sanesna ge teu kanaon. Teu katalar. Kumaha wajib teu ngaoskeun ayeuna Ummul Quran tetep wajib ngan aya badalna. Di mana badalna? Salian ti ayeuna ngaoskeun surah anu sanesna boh nu paranjang nu parondok tina saukuran 7 ayateun da teu kawasa teh kumaha tah? Maka digentosana eta jalmi teh ku doa atanapi zikir. Nu sakinten-kinten 7 ayateun lamun seg eta Al-Qur'an. Tapi sanes Al-Qur'an ieu mah zikir jeung doa. Wajib kabuktian eta jalmi teh ku zikir atanapi doa 7 pirang-pirang rupa warna teh. Mana saperti ieu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata eta mah terus gentos ku eta tah ku doa eta. Maka eta namanya 5. Tambahan deui ma wa ma sya Allah wa ma lam yasha Allah. 2 tah 7. Terus bujung-bujung nya teh teu kanaon. Teu katalar zikir teu katalar doa ge teu kanaon. Teu katalar. Kumaha tah lamun seg teu katalar doa atanapi zikir nu nembe bujeng-bujeng kumaha tah maka eta si jalma teh sami wae doa naon bae anu karep ku eta jalmi anu sakinten-kinten zikir atanapi doa nu ngagentosan kana 7 rupa 7 warna. Tadi antawisna teu katalar doa-doa nu sanesna bujeng-bujeng kumaha tah maka wayahna eta jalmi teh diterjemahkeun. Kawasan kan kawasana teh terjemahkeun, hayu teu naon terjemahkeun.
Terjemaah kalawan lugot naon mae lugotna ena terjemaah bahasa Sunda mangga. Lugot terjemaahna ena bahasa Inggris mangga teu sosios. Bahasa Jepang mangga, bahasa Indonesia mangga. Hafal teh ngan keterjemaah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti namanya saayat. Teu sosios ange eta. Kaparangan jadi imam deh. Teu sosios janten imam ge. Imam misal contoh. Nyata bujang-bujang teu kanaon deh. Teu katalar lamun sig teu katalar sapertos kitu kumaha tah? Aduh ieu mah. Ya Allah. Maka waqafa biqadril Fatihati wujuban. Cicing saukuran ngaoskeun surah Al-Fatihah. Lamun sig misal contoh lamun dikinten-kinten ngaoskeun surah Al-Fatihah teh 2 menit. Misal 2 menit berarti wajib cicing nalika sanggeus takbiratul ihram cicing dah 2 menit. Sanggeus cicing 2 menit atanapi 3 menit lamun sek diukurkeun kana menit. Nah meweh tidinya ngaoskeun surah. Teu katalar nyata surahna ge entos atuh langsung naon? Ruku. Allahu Akbar. Lamun sek teu kanaon? Teu katalar contohna. Ngaoskeun surah Al-Fatihah. Wajib pangkatna pikeun jalmi nalika netepan bade fardu atanapi sunnah ngaoskeun surah Al-Fatihah. Bismillah dina bismillah na ihtilaf nurutkeun mazhab Imam Syafi'i dina bismillahna adalah kalebetkeun kana ayat eta surah Al-Fatihah. Nurutkeun mazhab Imam anu sanes sapertos Imam Maliki di antawisna bismillah adalah sanes kalebetkeun kana surah Al-Fatihah. Timbul we masalah kumaha lamun saek jalmi contoh urang mazhab Imam Syafi'iyah berarti wajib dah kedah ngaoskeun jeung bismillahna ditarikeun bismillahirrahmanirrahim. Kaparangan urang teh ngamakmum sedengkeun si makmum teh sanes mazhab Imam Syafi'iyah sapertoskeun mazhab Imam Maliki. Sedengkeun mazhab Imam Maliki tadi teh eta surah surah bismillah sanes kalebetkeun kana ayat surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil teu kalebetkeun ka dinya. Kumaha tah ngamakmumna? Sah teu sosios. Atanapi sabalikna itu mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, Hambali, urang mazhab Imam Syafi'iyah teu sosios sah pangkatna. Tanpa terkecuali urang mah teu ngamazhab, urang we eta mah teu sah. Teu sah eta. Wajib dah ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Anu ngamadhab ka Imam Malik ge salarasna mah ngaoskeun bismillah. Ngan dilaunkeun dina mana? Itu ditarikeun bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Salarasna mah ngaoskeun surah bismillah ngan dilaunkeun. Ari mazhab Imam Syafi'iyah pengikutna Imam Syafi'iyah dina ayeuna ngaoskeun bismillah sajabaning ayeuna kalebetkeun kana surah Al-Fatihah eta bismillah teh wajib ditarikeun. Pami jadi imam kumaha makmum pami makmum wajib cekap ka kuping ku nyalira. Hartosna kieu pami urang netepan nyalira atanapi netepan jadi makmum netepan bangsa sirriyah lalaunan atanapi bangsa jahriyah. Gue urang netepan jadi makmum atanapi nyalira eueur nyeman teu ka kuping kuda tanya nyalira urang. Ikituan hungkul cangkemna teh. Desa. Margi bismillah kalebetkeun kana rukun qauli, rukun ucapan. Artosna rukun ucapan
wajib diucapkan tur ka kuping ku diri pribadina nyalira. Nah, bismillah nubika waladhdallin didinya. Pami jadi imam, pami netepan jahriyah bangsa tarik seperti subuh, maghrib, isya. Berarti minimal ka kuping ku si makmum 2 orang, seorang 2 orang tiluan. Lamun ka kuping ena ku sadayana ena kung sae pikeun si imam. Pikeun si makmum nalika ngaoskeun surah Al-Fatihah nu mana eta surah Fatihah teh bangsa rukun qauli kedah ka kuping ku pribadina naon? Pribadina nyalira. Kumaha lamun ka kuping eta ngaoskeun surah Fatihah si makmum teh dika kapengker ka kuping kana sanes. 2 jajar 3 jajar teh kanaon? Ka kuping ka batur lain imam makmum. Oh geuning katarik kumaha tah? Sah netepanna ngan makruh. Makruh pikeun jalma anu ngaoskeun surah Fatihah jadi makmum duga ka kuping ka batur. Tos we cekap deui ka pribadina nyalira. Bismillahirrahmanirrahim. Benten sareng watek tabiat. Tabiat eta watek teh tarik ngaoskeun Fatihah teh tiasa naon? Laun sakitu teh panglauna. Eta mah watek we. Hese kumaha tah eta mah teu makruh pangkatna pami tabiat sapertos kitu. Suantana teh naon? Tarik teh tiasa dilaun-laun ka kumaha ge ka kuping we. Tah eta mah teu naon. Iman nu tiasa laun misalkeun haek we netepan ayeuna ngamakmum ngaoskeun surah Fatihah dugi ka kuping ka saha? Ka batur sanes tabiat eta mah pangkatna janten makruh. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.